satrukeun ilmu maneh atawa geroan sakabeh hoda maneh. Aing mah teu sieun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kang WH. Kali ini kami bersama tim mendapatkan komenan yang berhubungan dengan kerasukan atau kasurupan. Jadi di komenan tersebut, Kang, gimana caranya mengantisipasi atau mengobati seseorang yang lagi kesurupan atau yang lagi kerasukan, dan gimana caranya supaya mengobatinya dengan cara cepat. Jadi dia menanyakan ini, pemirsa, menanyakan gimana caranya mengobati orang yang lagi kerasukan, tapi dengan cara mengobatinya dengan cara secepat mungkin gitulah. Triknya gimana gitu. Jadi lamun ditanya tentang trik atau napi cara ngubaran anu kasurupan dengan cara anu cepat, emang eta hiji pertanyaan anu bagus, pemirsa. Maka kusim kuring dijawab dengan jawaban anu bagus ogenya. Kumaha carana hayang barisa ngubaran anu kasurupan? Tara teh komenan-komenan eta teh pastina ti orang-orang anu emang maranehanana ge ahli spiritual sabenerna nama. Kadang manehanana ge geus bingung gitunya tatkala menghadapi seseorang anu keur kesurupan. Si paranormal eta ge kadang bingung ieu kudu kumaha ieu anu kasurupan teh teu cager wae gitu. Nah, matak meureun hayang nanyakeun kumaha sih sugan aya trik anu terbaru gitu cara ngubaran meureun gitu. Ari berbicara tentang trik mah nya aya. Kieu bahasa ieu nya bahasa pun guru abdi dina bidang spiritual kieu. Lamun maneh cenah hayang bisa ngubaran kasurupan dengan cepat, hiji kunci utama nama maneh wasing soleh cenah gitu. Jadi urang teh kudu soleh, hate kudu ikhlas, jelema soleh lah kudu jadi jelema soleh, kudu jadi jelema ikhlas. Soalna lamun ngubaran nu kasurupan masih keneh mengandalkeun ilmu, masih keneh ngadu ilmu tah jeung anu kasurupan eta teh jeung jin eta teh. Jigana nepi ka iraha-iraha oge moal cager eta nu kasurupan teh. Moal cager kulantaran naon? Lamun ngadu ilmu mah jin mana sih anu teu barisaeun kana bidang ilmu? Ngaran-ngaran kana kadugalan mah jin mahir. Bahkan sebahagian jelema ge hayang jaragoan teh pan berkolaborasina jeung jin. Awak dieusian jin supaya teu teurak dikadek geuninnya, supaya bisa anu lah dan lain sebagainya. Kolaborasi teh jeung jin. Matak tatkala erek diadukeun deui jeung jin moal bisa sesama jin, jangan saling mendahului gitu. Matak lamun hayang ngubaran anu kasurupan dengan cepat, anu ngubaran eta na we kudu soleh. Sabab anu soleh mah khodamna oge malaikat. Jadi sing burinya ya meureun malaikat tadi tina cahaya di damelna oge. Jadi tatkala aya seseorang anu soleh erek ngubaran anu kasurupan, jin eta oge ngame nyaho ningali, bahkan wah ieu mah lain tandingan urang. Sabab ieu mah jelemana geus soleh, jelemana geus ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala ka Allah. Sabab hiji perkara eta anu teu pernah kataekan ku bangsa jin nya eta bab ikhlas. Teu kataekan ku bangsa jin mah. Ari berbicara tentang keilmuan mah cek paribasana ilmu naon sih jin anu teu bisaeun gitu. Tapi karena palebah bab ikhlas mah jin teu kataekan. Matak lamun jalema anu geus kataekan bab ikhlas, hatena geus ikhlas, ibadahna geus ikhlas, maka dengan otomatis jin nyahoeun, jin langsung sieuneun we da ngame dan ningalieun eta mah jelema geus ikhlas.
geus nepi lah ka Allah, geus nepi ka pangeran ka Allah. Mata teu kudu ngalobakeun wirid, teu kudu ngadu hijib, ngadu doa, ngadu bacaan da kalah diseungsirikeun ku jin oge. Sabab naon? Hadapan katinggalian ku jin ge ieu mah masing babacaan oge da nyaho, kalakuan ge 10 11 jeung aing ceuk setan teh kitu. Maneh jalema aing setan ceuk eta teh. Tapi maneh meskipun jalema kalakuanana jiga aing ceuk jin anu asup teh kawas syaiton gitu. Matak sesama syaiton jangan saling mendahului. Matak sakumaha ilmu loba, babacaan loba, ari urangna hatena nunggu baranana naonnya sejak pamer ilmu hayang ningalikeun pangabisa ka masyarakat, hayang disebut cageurna teh ku si eta, taboga keneh hate kitu, nepi ka yaumil kiamah ge moal cager, moal bisa, moal sieuneuun lah bangsa jin eta. Jadi kesimpulanana mah tina ieu pertanyaannya mun disimpulkeun pokoknya lamun hayang bisa ngubaran nu kasurupan dengan cepat mah asing soleh we jalemana nu ngubaranana. Matak masih keneh can dipikasieun ku jin oge, heuh jelema eta na can soleh. Da lamun geus soleh mah entong boro-boro ning oge disampeurkeun. Masih keneh diimah keneh nu rek ngubaran, jin eta anu nyurup ka jalema geus kabur manten. Da ngameu teh ningali nyahoeun bahkan wah ieu lain tandingan dewek. Gitu. Tong boroning oge gelut aing mah ceuk bangsa jin aproke geus teu hayang jeung si eta mah. Gitu. Aduh keun bae teh bari ngarokok pemirsa. Ieu teh da asa teu geunah teu bari udud teh lah tunu. Bisa rek ngubaran ti kajauhan, rek ngubaran ti kadeuketan ge da tetep palebah nu ngaijabah ma Allah. Rek ti kajauhan, rek ti kadeuketan. Ngan anger kadar kekuatan atau kadar ieu teh tergantung kedekatan urang jeung nu maha kawasa. Ari urangna jauh mati Allah rek ngubaran jarak jauh komo deui moal cager. Beti kadekatan geus teu cager komo jauh gitu. Sabab naon intina nama lain berarti jauh dekatna urang jeung nu rek diubaran. Tapi sedekat mana urang jeung nu maha kawasa. Ta eta anu matak ngajadikeun ditakuti ku bangsa jin mah. Lain karena hayoh wae wiridan, emang alus sih jalema loba wiridan alus. Ngan mun bisa mah salian ti getol wiridan teh hate teh semakin deukeut lah kanu nyiptakeun urang gitu ka Allah. Da hayoh oge wiridan ari urangna jauh ti Allah mah anger moal dipikasieun ku bangsa jin teh. Da wiridan mah nomor 8861 hiji lah nu kitu mah jauh lah. Pokokna nama diajar sing ikhlas we ari harayang dipikasieun ku hantu mah. Pokokna ieu keur anu nanya nya keur anu naroskeun kumaha carana hayang ditakuti ku bangsa jin. Intina nama kode utamana nama amaranehna we sing soleh. Sing soleh, sing ikhlas. Sedang ke oge dengan otomatis ku ayana keikhlasan mereka itu dengan otomatis eta teh bakal langsung ditakuti lah ku bangsa jin. Gitu. Jadi kasimpulanana tina ieu pertanyaan anu ti netizen ieu nya teu kudu urang hayang ditakuti ku bangsa jin sabenerna nama. Da teu dititah sieun ku bangsa jin ku Allah ge lah. Dititahnana ge ibadah. Ibadah ka Allah sing ikhlas. Engke oge dengan otomatis ku ayana ibadah ka Allah ikhlas, ku ayana hate ikhlas soleh teh ya. Engke oge dengan otomatis dipikasieun ku bangsa jin mah. Jadi kode utama nama lamun bener hayang bisa ditakuti ku bangsa jin, kalakuan urangna we ulah 10 11 jeung setan. Jadi salagina urang kalakuan 10 11 jeung setan mah urang moal bisa ngusir setan. Cek setan teh rek naon ai sia setan cenah marek ngusir aing cenah urang cek setan teh da moal bisa pan sia ge siga setan. Gitulah cek paribasana mah. Matak intina mah sing saroleh we lah. Gitu. Suatu pertanyaan lagi nih pemirsa. Kang cenah ari khodam bisa dititah, bisa disuruh cenah. Khodam teh emang bisa disuruh teu cenah.
sebab aya hiji guru spiritual anu ngubaran nu kasurupan teh nunjuk-nunjuk ka dirina, bahasana teh tingali aing deuleu aing ieu saha kitu cenah. Oh jadi kieu lah meureunang ieu teh nya netizennya pertanyaan teh mun disimpulkeun mah jadi aya hiji jalma anu aya orang spiritual anu ngubaran nu kasurupanana teh kieu cenah. Jadi ka jalma anu keur kasurupan teh deuleu aing ieu saha kitu atawa tingali urang ieu saha cenah kitu. Sahinggakeun nu kasurupan teh jadi sieun. Jadi sieun lah ku eta jalma teh gitu. Tah meureun ieu teh naha eta anu ngubaranna make bisa kitu. Aya naon dibalik eta teh kitu meureun ieu teh pertanyaan teh lamun disurahkeun mah. Kalanya sabenerna nama ari anu ngaranna khodam nya. Khodam teh pendamping lah cek bahasa Sundana nama. Di mana eta datangna khodam kadang ajengan eta oge bisa wae tina dibere ku guruna khodam eta teh dihotspotkeun atanapi meunang wiridan, meunang ijazah, meunang bacaan-bacaan akhirna hadirlah sosok khodam eta. Khodam eta teh ari ku anjeunna nama bisa dititah tatkala keur ngubaran seseorang nu kasurupan bisa ieu si khodam anjeunna teh digelutkeun jeung eta jin anu kasurupan teh bisa sehinggakeun jin anu kasurupan eta teh jin anu nyurup eta teh eleh gitulah. Bisa eta khodam dititah seperti kitu. Atawa mun cek tadi mah tingali ieu saha pan kitu sok aya nu kitu emang. Ta eta teh ku disebutkeun tingali ieu saha maka muncullah sosok khodam di satu kangeun anjeunna ngan praktek kitu teh levelna level paud guys eta teh ari ceuk orang lain mah wah si ieu nu ngubaran ieu gaya bisa kitu gitunya tapi ceuk anu lebih luhur mah pengetahuan dina spiritualna praktek deuleu aing atawa tingali urang kikituan teh lain praktek kelas SMP lain eta praktek kelas PAUD jadi masih keneh menakut-nakuti anu kasurupan teh ditemukeun sosok khodam anjeunna gitu dari kumanehanana mah henteu sieun teh ku khodamna gitu matak eta praktekna praktek PAUD. Jadi rajeun dipikasieun ku bangsa jin pedah ngebogaan khodam wali misalkeun. Da jadi sieunun teh lain kumanehna tapi ku khodam wali da kumanehna mah teu sieunun berarti eta masih kena level PAUD eta teh. Masih kena praktek level PAUD. Tah eta teh kadang keur sosok ahli spiritual etanya keur sosok anu tukang ngubaran eta kadang kahareupna nama bakal menemukan hiji sosok bangsa jin, hiji sosok jelema anu kasurupan di ubaran saperti kitu teh ternyata teu teurak engke mah. Jadi biasana nama tingali urang, sieunun tanya bangsa jin anu keur nyurup eta teh. Tangke mah bakal mangi hiji masa anu dituduh-tuduh kieu oge teu sieunun eta bangsa jin teh. Bahasana teh kalah ka oge mun ceuk urang mah ketrukeun ilmu maneh atawa geroan sakabeh khodam maneh. Aing mah teu sieun, tah bakal aya nepi eta teh. Hal saperti kitu teh. Mun hayo we ngandalkeun kitu nya. Atuda ari hayo wae itaeun kana naonnya jago jiga jagoan teh jiga dipikasieun teh abong aya tangeuhan. Da eta mah bolon atuh ari kitu mah. Rajieun dipikasieun abong deukeut jeung si anu kan gitu. Hege jelema teh sarieunun ku si eta teh contonanya. Tah begitupun bangsa dina praktek perkara gaib. Sosok seorang gaib naonnya bisa sieun ku si eta kulantaran si eta teh ngabogaan khodam hebat gitu. Berarti lain sieun ku jelema etana tapi sieun teh kudu satu kangeunana. Ta eta teh masih keneh praktek uka-uka model PAUD eta teh. Mun alus mah kumaha carana si jin anu nyurup itu teh sieunun teh kumaneh.
tanpa mengagroan hodam-hodam nu sejen. Tah eta hebat. Berarti eta jalema nya geus deukeut teh ka nu maha kawasa. Jadi geus henteu memerlukeun makhluk lah. Geus ka Allah we ka ditu. Geus teu kudu ngahotspot deui ka naonnya, geus teu kudu ngahotspot deui ka wali, geus teu kudu ngahotspot deui ka ulama, tapi manehna mah geus ditakuti we ku bangsa jin teh gitu. Ai kitu mah masih kan ngagegerowan hodam, eta mah ecek-ecek keneh. Jadi lamun disimpulkeun mah praktek saperti kitu teh saperti nunjuk-nunjuk tingali ieu saha tah eta teh praktek pemanggilan hodam anjeunanana sabenerna mah praktek pemanggilan hodam karuhun manehanana keneh. Kadang kemah si jalema anu ngubaran eta teh dites dengan sendirina ku karuhun-karuhunna. Jadi salah sahiji hodam anjeunanana nyurup ka batur. Tah sehinggakeun eta anu ngubaran teh ngarasa jengkel, ngarasa hese, biasana ditunjuk-tunjuk teh sok cager. Tingali ieu aing teh biasana sok cager, ayeuna mah jadi teu cager. Tah eta teh padahal jero-jerona mah kadang keur ditaekeun sese tina level PAUD hayang naikkeun kana level SD karuhun teh dengan cara nyurup lah ka orang lain. Padahal mah anu diubaran ku manehnana teh anu disaneatan ku manehnana teh adalah sosok karuhun manehna keneh ngan milu nganci ka ditu. Gitu, milu nganci ka ditu. Sina heseun we sina menemukeun kesulitan anu luar biasa padahal jero-jerona eta karuhun hayang naikkeun level, hayang naikkeun sese ulah tepikeun ka naon ulah hayo wae tingali aing mak nyarek kitu we terus mubaran teh atuh kudu aya naik sese teh lamun hayo wae kitu terus engke bisi gumede bisi asa aing uyah kidul bisi asa aing jagoan asa aing gagah mata ditepikeun lah ku karuhun teh kana level anu biasana ku manehna ditunjuk-tunjuk kira deuleu aing sok cager ayeuna mah jadi teu cager. Bakal aya teh bakal nepi nu ngubaran teh saperti kitu. Padahal mah jero-jeroana mah permainan karuhun we. Hayang naikeun sese anu ngubaran eta supaya lebih pengetahuan teh lebih melebar lah, lebih dalam gitu. Supaya naik tina level SD teh kana level SMP gitu, tina SMP naik kana level SMA terus we tapi we kete kanu maha kawasa ka Allah. Mungkin kanggo jawaban tina pertanyaan nu tadinya mungkin dicukupkeun sakitulah. Mohon maaf apabila aya kakurangan atau sedikit kacaletot bahasa meureun eta mah tina kabodohan simkuringnya. Pokona nama nya hapunten lah kasadayana da simkuring oge jalema biasa teu ngarumasakeun luhur ilmu, teu ngamurumasakeun boga ilmu jeung teu boga ilmu da sagala rupa ge nu Allah. Raga ieu ge lain nu urang, nu Allah la maujuda ilallah, teu aya deui nu wujud ilallahu angin Gusti Allah. Mun teu aya deui anu wujud berarti urang teh eueuh. Sasaha ge nanaon ge eueuh. Da kur nu wujud mah ngan kur Allah. Kitulah intina namakeun lah keur anu keur orang-orang mereka anu malah santren ngartilah meureun, ngartieun lah bahasa la maujuda ilallah. Mungkin kanggo komenan-komenan anu selanjutnya bisi aya nu hoyongeun naroskeun mangga ditulis di kolom komentarnya sareng deui tong poho di like, komen, subscribe sareng share ka orang lainnya. Mungkin dicukupkeun sakitu heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah diantosannya pertanyaan-pertanyaan anu sejenanya tulis di kolom komentar. Sip. Ngubaran nu kasurupan masih keneh ngadukeun jurig. Praktek kecil eta.
ngubaran nu kasurupan masih keneh maneh lagi ngagegeroan keneh hodam. Rajin sieuneun ngageroan batur si eta mah. Lawan ku sorangan aya kawani mah heueuh mah jaragoan lain wat kudu eyang hadir. Cetek banget sih lo. Anjir. Cetek cemen banget sih lo.